Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona peuting niat. Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atau emang biasa ge teu ieu acak-acakan emangnya nama biasa ge ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari ieu di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema bae nya surat tak kitu action lamun eueuh jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah mangsa eutik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa eutikna akmalna sempurnana nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala geus biasa sakali deui nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut ieu masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca mah ke Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh. Ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan. Ngeunaheun ka. Sia Ramadan. Ramadan daun eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut. Ramadan aing. Ari cek tukang ngaji mah babari. Nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mun ngaji amil babari. Nawai fi'il tu mamni do mamara pajadi fa'il soma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadzir soma modab qadim do punai kudu jalamatna kasoja an huruf jar ada yang majul kudu jalamatna kasoja ada yang modab padi modab punai kudu jam zakal padi modab ramadhani kudu modab punai kudu jam zakal ramadhani modab hadhihi modab pun ilaih teu mantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dipermasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama
Mogan ribut bae. Tah eta dimasalahkeun lah mata. Nah. Zaid keur salat niat jadi. Mantas niat keur wiridan niat. Mantas wiridan, mantas salat niat keur wiridan jadi. Hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan. Maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji. Ieu mah lain. Langsung niat ben nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan halis lillahi taala Allahu akbar. Pohoan make Allahu akbar segala. Cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala. Urang ge salat lillahi taala Allahu akbar. Wah, ieu salaki jadi kieu cak kita ieu. Ngaji di mana Kak? Lain ngaji nang pikiran sorangan. Mantak ge Kak, kudu ngaji. Ulah sa Allahu akbar Allahu akbar. Aing mah muji cakena emang teu meunang muji Allahu akbar. Sia nu salah. Salah kitu lok daek salahkeun goblok. Jadi bae jadi. Ngalah wudu, tas ngalah wudu aturan ngadoa, maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin. Gimana niat jadi bae. Keur dahar jadi. Jadi. Jadi bae tak keur dahar kumaha penting-penting bae kumaha bae keur ngobrol. Ngobrol niat teh lah jadi bae. Ya keur kumaha bae jadi. Nah, pas penting nyana naikkan pamajikan. Nyana naikkan pamajikan biasanya sono. Waduh jima atuh mantep jasa geus. Cek kena ieu urang bebeklan neng. Bebeklan. Sakumaha deuk ka mana bebeklan. Atuh geus biasa. Inget-inget jana pas deuk kaluar cai mani. Pas deuk kaluar cai mani inget can niat dibarengkeun. Cak pamajikan ngabetan awat gak bareng. Gua tak jadi bae. Jadi bae. Ya Allah, babari. Ya, nu penting pentingannya. Kumaha lamun niat sabulaneun? Nawaitu shauma syahri kullih. Menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang. Berikutna henteu, tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi. Hendak sok dibaca ku urang dua-dua nana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal peti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kangjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh fajar pada syamalah teu direken puasana teu sah puasana. Nomor kahiji niat, nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur. Zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa. Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora beuh jeung lauk gabus siem aya sambal aya tauco poho ya oh dahar bak 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 eta dahar ku nikmat teh beak 3 piring insyaallah
Aju jengkolna beak sakilo mal. Wah. Aju nginum samuk gede teh lak. Beres nginum ngerokok deh. Tenang we sih tenang. Beres ngerokok selesai. Nyana inget Masya Allah. Aing keur puasa. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Nyana kikituan bae teh. Ya Allah ya Rabb. Poho Gusti. Abdi poho. Da kumaha ieu? Geus tinggal muji bae. Alhamdulillah ya Rabbil. Ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan isu poho deui Gusti. Teu batal teu naon. Teu batal. Ya Allah ya Rabb. Atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab. Ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng eta teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa. Enggak, berarti aya uzurnya nanti ya. Naon uzurna teu dibere duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, Masya Allah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung bae nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub batu mah jeuna. Beres cak pemajikan kamar ini bulan Ramadan Masya Allah jahil ini guna tengah mejan poho pugu lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di guna teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalahkeun cek teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua enggak hiji niat kedua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep karep pangan berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageud dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem karep. Jadi lamun masih kena ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan da bisa menta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya ayo jia tuh ayo lamun teh tembak sia koy geus dikir ge beusi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pestol horeng juga aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon ngaranna
pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pe kira-kira 12 lewat teuing atuh pokona ka kitu bae lah emak siap wae ayo eta lamun langsung nyana merosotkeun calana batal kudu itu nu merosotkeunana pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeunana ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek jana teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh fokus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodoh ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipnya teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nya ngopi bae koh engko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mau bulan Ramadan ya enggak boleh juga makan wuduk enggak boleh kupat enggak boleh kalau ngopi mau boleh wah singgo bro brengsek singgo eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di ka puasa nya teh asup Islam can kang sungkung sing ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam bodoh ma'dzur dihampura dengan gitu Pak Zaid sia isu-isu kopi emang kurang gitu teu meunang sia di sugan aing meunang emang sia bu alam tala itu aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir muga haji padahal sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam cicing di Indonesia di kampung di kota di Indonesia mah informasi loba jeung ustad ambalaya di urang mah pan nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah atuh sagala pelawak ngaku kiai penyanyi ngaku kiai kurang kumaha geus alhamdulillah baik sakitu nama geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah tanggung jawab di akhirat mah dosa bodoh kumaha nyana bae kan ieu mah kiai teh ambalai asal bulan Ramadan mah maruncul kiai di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mah ke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari menyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal ai kanu tukang mah diasupkeun bae kanu tukang ka bool LGBT ieu mah nah lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae kumaha lamun duburna diasupan kayu nah naonannya atuh da naonan segala asupan kayu segala naon teu bareres kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ke subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam
buktir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itsku raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun eueuh abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskinan mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada saumahu fi ramadan yauman kamilan bijma'in tamin asimin bihi lisaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima baik di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los. Teu masalah peuting mah. Ti peuting mah wasa beurang mah ulah. Beurang masih ada. Lamun aya jelema beurang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain po. Jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima. Nah iya rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wow cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu mencek urang cilaka. Cek Kangjeng Nabi mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi gede. Aing ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan atuh tah mah lain beulieun model kula ai amat mah jutaan. Oh mane mah teu boga geus bae puasa bae atuh 2 bulan berturut-turut nya geus beres geus kos kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kugu ieu nu sabulan jebol. Tuh kamu 2 bulan berturut-turut, kok mah gede salah tuan, malu buat. Oh, itu kuat bang geus bae tuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 leter. Ngarana jelema aya.
cak Kanjeng Nabi jeuh kudu teu toboga cek nya teh kudu 60 mah cici be Kanjeng Nabi teh teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan tentuan tungguan dibawa ka dia tah ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya bagikeun ka miskin ya bungkusan kurma gede karanjang kitu ieu tuan dibagikeun ka sa atuh ka miskin hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula atuh geus bae dalahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siaga kabeh ka ditu dibawa ku nyana ka ditu di dahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres tah jadi hukum artina ta itzqorokobatin dititah ku Kanjeng Nabi ku ari badi urang puasa 2 bulan nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga masyaallah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut doraka nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak mates daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita merdua la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqalail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya kedah begitu dah beres kacai bareng keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh pacar kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana kok ji biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun we ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta nyana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nyana urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima
nyanang ieu cek nyana teh manteu sahur teh lumayan naik keleh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasana kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftarazanan nugurut jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar be set be laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos gitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua daek asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok aya anu maling gedang saha cipulan panggil ku ki holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh ki holil pohoan habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh jibari ceuring nya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil na ge ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai masyaallah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajen kokoma ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang laporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nya ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya aing mah cilaka ya lain deui urusanana tuh
Korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurunkeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum aja ngan syaratna teu meunang menta nya nama yai menta putuh ya batal kos kitu mah teu meunang coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteri we kujar betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dieu zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak mantak besi urang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan teh aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tah jang sia belos sakana teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah nu mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung moal bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kos asak asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna barang radung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawiri lampu letik pan aya lampu tempel mangga naheun bisa letik asal asinar we diragakeun ku nyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar wah jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba
Ismail saminggunya na bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian tuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nya ada seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tama kos itu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ka nyahoan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun eta. Nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah, eta nya kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balikan ka pondok. Balik ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok ka gang gitu tah. Aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya na rame aja serta ngobrol. Nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula. Jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan. Jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nuleunya lumpat di dinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja ku kula dikitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, iya, lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyaho, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima alaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada kan geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadenge bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sanajan loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah
bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapina masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapina bae geus cukup biasa aya sapina ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe taun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodo nyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram nyana ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus cenah teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana eueuh salah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana eueuh masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang, saya lintas ngising, ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo kalau tiada gimana sia, tuh ngisang, embung, tiris, nggak saya tinggalkan kumitohana, itu kebal, nyana teh ngojay,
kabayan sia keur naon keur ngojay silem atuh ngisang we embung tiris tolol deh coba ai silem daek ai ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyaho lain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be naon gara kitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohanna kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya datang mending dijieun halu cekna halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tereh foto geus tereh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cekna cek dijieun centong geus tereh anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu bae keur nyeuhil mitohana datang buat bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakan kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek na pikasirieun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain maim kaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib kodok nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan bae 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu baik lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah
aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidiahan bae ngan teu wajib qadanya nama. Deuk qada iraha tuh coba cager deui. Aki-aki tah geung pidiahan ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib pidiah. Poe Minggu datang ka magrib pidiah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidiahan bae yeuh. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidiahan bae. Jadi berarti 30 leteren geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngancan kewajiban. Sanu nyaho menang 2 poe-poe. Ai ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajibna mah eta bae tah nu nyanda teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat. Tipeting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna. Nu ngaran peuting ti gurub datang ka pajar. Deuk jam sabaraha bae tah? Deuk jam sabaraha bae? Deuk iraha bae? Deuk keur kumaha bae? Pokona peuting niat jadi. Zaid keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa. Cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teu ieu. Acak-acakan emangnya nama biasa lagi. Ieu keur carita di jero salat ge teh. Ket ngomong ngadaguan imam nangel biasa babacaanana. Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Wah rahmat teh. Tilok sinari ieu di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema. Asa loba jelema benyan mah surat tak kitu action. Lamun eueuh jelema masyaallah kul hudai. Tah, ieu jada keur salat Isya kadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi. Babar. Niat eta sakadar sah pangsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Biasa sakali deui nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana. Datang ka lebaran teu nanya. Kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana. Itu kunaon masalah kos kitu bae ribut. Ieu masalah tah urusan maca atuh grammar. Lah atuh maca mah ke Ramadhani bulan Ramadhana, bulan Ramadhanu lo sia daek mah. Ramadan kene eta mah tuh. Ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan. Ngeunaheun kan. Sia Ramadan naon eta? Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut. Ramadan ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapulna kudrasuna pansabna soma patadzir soma mudab godim do pun kudu jalamatna kaza an huruf jar ada imajul kudu jalamatna kaza ada yang mudab padi mudab pun kudu jam zakal padi mudab ramadhani kudu mudab pun kudu jam zakal ramadhani mudab hadihi mudab pun ilaih teu mantap kudu mondok datangeunaheun
sia aing ngomong kos gitu pasien itu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna nah lamun di kulon lamun di wetan mah ngaranna nyarab nah wae itu pilun wa ilun terus sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun sia mah Sunda teu bisa Arab teu bisa ye tak rugi jelema teu masantren teh rugi batak atuh ulah dipermasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawe tu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawe tu sumagodin an adai perdi Sya'bana habis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan halis lillahi taala Allahu akbar pohon make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah Allahu akbar